Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun, hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang sadaya masih dipasihan kesehatan, dipasihan rizki, sareng dipasihan nikmat anu teu kaitung seueurna. Sholawat sinareng salam mugia ngocong ngagolontor ka junjunan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ka para kulawargina, ka para sobatna, mugi dugi ka urang sadaya salaku umatna. Satu acana nepangkeun wasta simkuring Ferry Abdarizki di kelas 11 MIPA hiji. Dina kasampetan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan iman panggeuing kahirupan. Hadirin anu dipika hormat, Allah masihan urang mangrupa-rupa nikmat anu teu kaitung seueurna. Tapi aya salah sahiji nikmat anu kacida pentingna nyaeta iman. Ku kituna urang kudu apal naon ari iman teh. Iman hartina percaya anu aya di alam ieu jeung sakabeh eusina. Dina salah sahiji hadis anu direwayatkeun ku Umar bin Khattab ngajelaskeun yen iman teh kabagi jadi genep. Anu kahiji iman ka Allah, anu kadua iman ka malaikat, anu katilu iman ka kitab Allah, anu kaopat iman ka Rasul, anu kalima iman ka poe kiamat, jeung anu kagenep iman ka qada jeung qadar. Iman bisa jadi panggeuing pikeun diri urang. Kunaon yen iman teh bisa jadi panggeuing pikeun diri urang? Contona, basa nuju ulangan. Bapak atawa ibu guru pernios kacai. Ku kituna nu niron aya, nu muka buku aya, nu muka HP komo deui pasti aya. Dina hate. Duh Gusti, soalna meuni lieur kieu. Muka HP tah henteu nya. Lamun muka HP dosa. Duh ya Allah, jadi deg-degan kieu sugan ieu tanda-tanda cinta. Lamun eta lain tanda-tanda cinta. Hartina iman teh ngageuingkeun urang yen aya malaikat anu nyatet amal urang jeung urang dijauhkeun tinu hal-hal anu sakuduna teu ku urang dilakonan. Padahal ngan saukur iman bisa ngageuingkeun urang tinu hal-hal anu sakuduna teu ku urang dilakonan. Subhanallah. Iman lain dina ucap hungkul. Misalna, urang mah da iman. Tapi iman ayana dina hate, dina ucap, jeung dina lampah. Hadirin anu dipika hormat, ku kituna hayu urang ningkatkeun kaimanan urang, ulah sampe kaimanan urang teh oyag. Sabab iman teh mangrupakeun hal anu paling penting dina diri urang. Jalma anu iman insya Allah salamet dunia jeung akhirat. Cekap sakieu biantara anu kisim kuring didugikeun, bilih aya kalepatan sim kuring nada dihapunten anu sageng-agengna. Sate acan dipungkas, sim kuring gaduh sahiji pantun. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.